pentingkeun diri sorangan, hayang sebut sorangan, teu ngarti ka rakyatna, teu cara ukur hayangna, baligo pegede-gede, terus jadi mah leungit ka alam gaib. Pejabat lain kulit jarian. Ayeuna barang-barang beas kelihatan duit salawe minyak untuk seprepet geus kitu teh bangga dan 11 hati kata rakyat hargaan murah lur barang anak kerja gede arah yang pernah bisa kitu anjir arah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bismillah pada ucapan pemuka cerita mengulikan dengan mana mengeburu bila korbu melecehkan hati kembali karena jatuh hati. Dulu ku alam itu menjadi panggung rambut untuk jajar dengan anak mengakukan dia ilsum anggota saling terang dengan mana. Jika rasa salutan mensulak nalata istren panas tren berufak sabrufak iri dengki untuk lagi dengan hati saudara. Di kiri kedua kalimat syahadat dan janji sumpah amalan salin ucap mulan dari negara gadan segera kita subaya mulai izin sila biroksin Allah sejak khusyuk nuturkan galur biroksu nincak baca aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti Nu Maha Suci anu hayat abadi Allah Rabbul Jati. Puja kagungan Maha Kawasa menciptakan alam dunia serta isinya manusia dilanjut kagungan sadaya atas manusia purna dan paripurna. Nyatana al-Islam kurang dedikasi cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur yang Maha Ngatur di anak yang luhur. Mikanya kadang jujur serta nyape turut tahu. Salawat kali salam Allah mulia bocor nonton kali bulan sadaya atau bulan sadaya kita hidup bulan sadaya karena kanjeng Nabi Muhammad kalian baratus nafrah menggerak kepada sahabat sahabat menggerakkan sholat menggerakkan zakat kabar tabiin tabi'ah membentuk pagi nyepal sunnah kabar keluarga pancet istiqomah di mana teruntur kepaliduan, terjadi keaminan, teruntur kemudahan, cari leher tukang manusia. Kurang mundur kamu Maha Agung, kurang mentak kamu Maha Kawasa, nyarang dek Gusti berberi alam. Moga-moga dengan dia pangausan, si saya pangausnya, dia dengan dia pengajian, si halus pengajian. Kunawan batur, sokoreang menurutkan pengajian. Musalah lain batur, sakapun musalah kurang anu kosong tapi ibu tidak kita lebih batur.
para asatidah kori-korina mubalik-mubaligo ada serupuri buruanan kita serupuri ais pangampi kubur-kubur ikawit kades, kadus, RW, RT, PPD, LB, tur LPND ibu bapak sadaya melengkapi jenis kepatutan halayang tempat berbayaksa regetesin bapak sarwa walau beda-beda dina saat ayana dina wajib mengibati orang hari ini di tempat gaduh maksud dituju bukan maksa di sejak nyata tarik pangalosa mudah-mudahan sih jadi cukang lantaran datang rahmat yang diturun semoga bukan mausan teh Allah mukul segala bentuk dosa perdosaan bulan sakunan kalau manusia sadar tumpul tempat kalau luputan karena tempat kalau lepatan sakapun janji akhirnya sekolah sampai isukan namun lain Allah maha mengampura jenangku kurang sekali kalau lontar jauh silakan ya teh mustahil teh asal sadar ya dia teh ustadz kalau orang tidak hijabnya nah sabab guring beda jeung batur rumah sah dan ngaran ustad mah kudu lagi udang pada gamis nacar sorban nagaplek lamun aya ajeuna sarupa kitu kadang-kadang mustami itu sok narang tuh udah jeung sumping al-mukarram coba kaurang hare-hare bisa kenakeun bareng sambutan RT Benaha atau cepusan cuma jeung kitu dapur jeung batur ieu mah sakadar baju jalma mah pangloba teuing ngalusan baju da kadongrong ge alus warna rasa kapun sok rambut jerona ngalusan awak mah soal enteng ibu tinggal di lipstik tinggal make blush on tinggal make bedak geulis dan biasa mah amis budi itu saeutik kadang-kadang kejadian bodak nakano bibirna beureum tapi hasil pematu batur moal hargaan bodakna batur moal nanya lipstikna tapi batur bakal hargaan karena akhlakna maka akhlak adalah sumberna hate maka kudu kurang dirawatan adalah hate ieu ilmu awak mangarene awak ngarene pertanyaan nah ngarene jeung hate-hatena deui eta saeutik kejadian bubar pengajian tiungnya soal batur kejadian umum berarti awak ngarene hate mah keur ngacacak jangan goreng bapak di masjid ngarene hate ulah sakadar ngarene awakna tapi kudu bareng jeung hate ngarene awak soal enteng tapi ngarene hate soal hese tapi saeutik kejadian bubar di masjid ge sapapun ngomongkeun salat batur tadi mulai senauran sholat jeung utak-utakan berarti sepanjang sholat saya ieu ngarene maka nukudu Islam datang lain kudu ditarima ku apa tapi Islam datang gerak tarima ku hate sabab geus saeutik ngalusan awak soal enteng tapi hiji wese ngalusan hate maka ngaran-ngaran hate jelema anu bersih hatena nu alus dirina moal kapanasan kumilik atur bakal kana rasim sorangan dari ngaran-ngaran geus takdir mah kuring ngalajuan ku ibu dina TikTok dina YouTube kieu mung robahan mung asli teu kieu ngalajuan ku ibu pan dina kieu teu sugan robahan teh keurang nahan dikituan mungkin yang kudu robahan dunia mah dipuji ku manusia eueuh arti hakikatna ibu bisa sukses ibu bisa hati bapak bisa bener hakikatnya lantaran bapak pernah halaman di rakyat baku beda yang jalan seperti ubung-ubung yang dipuji akhirnya kali itu nanti lu merasa tak puji maka bangun pengajian karena baju tak iya pengajian kembali bangkrut nah keriu atau kersalah kita dia Jek Ustaz Senin kudu bodas, aleupan kabeh, bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, rebo goreng kabeh. Kamis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu gonta ganti baju, menyarek panaosan lain batur. Salaki, cek salaki. Eureun ngaji teh cangar kana sirah. Karena diukur ku bajuna. Padahal ngaran hero
Islam teh datangna teh karena hati. Maka kalau Islam datangna karena akal, kadang-kadang orang sok ngagunakeun akal pikiran. Namun sababna salat subuh 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, urang tukeurkeun we di akal-akal. Padahal hakikatna boro-boro mah 4 rakaat salat subuh 2 wae loba kana nu kaburang. Ya, sampai rumah saya. Kita kecek lagi apal. Mata kudu kurang di lautan teh, hate. Entah nempo wujudna, atau nempo bentukna, atau nempo jirimna, atau nempo jenisna. Sabar, eta masakana rekayasa dunia. Ngarang-ngarang rekayasa dunia, cantang kubeunang ku hakikatna, mata tiluhur sosok rambut dihadap sehingga jambal kurung ngarang. Tapi hati kuring disebutnya, mata kolot baheula sok nyebut jisim kuring. Ai jisim teh kan lahir, ai kuring teh batin. Jadi kadang-kadang sekolot nu kuring-kuringan di jero kurung. Korong. Bandungan teh korong leutik, rujit, bin sirir, ngan kita geuleuh. Jangan sekedar kebok nikah dipakai belas ongkong nongkok ketika irung dan tetangga sedingan deukeut. Nah, eta korong dina ibadah teh kumaha pria. Deuk tahajud unggal penting, deuk duha unggal poe, deuk maca Quran nepi ka lepo, aya we muncul sifat bangga diri ngarasa bisa, bangga diri ngarasa pinter, bangga diri ngarasa mampu, hampura ka mana Allah anu ngamampukeun, ka mana Allah anu ngabisakeun, ka mana Allah anu ngadaekeun, mata daek pusat ulah asa aing kang daekna, pinter ulah asa aing kang pinterna, bener oge ulah asa aing kang benerna, leungit Allah datang sombong teu saeutik jelema cenah aku bener. Nah, dia ceramah hadir, beda ngut-ngutan. Artinya, urusan benar dan salah manusia pada minggu buka. Ayeuna ukur ibu, ayeuna bagur sote. Pan bageula ieu teh mantan bedekung gitu. Siapa bisa percaya anu dititah kukolot tarang ngagugu, kita macakan kukolot palibasa engke heula, titah murutan suku kolot tingkah luar biasa ieu teh ayeuna ibu boga budak budak ibu kita nyai pangecatan tolong kumaha cek budak ibu jawabanana heuh tolong akur geuning eta mata Allah teh nyeun disaban ternyata lain di akhirat teuing tapi Allah ge bakal nyeun disaban di alam dunia supaya manusia sadar kana kesalahan urang masing-masing. Balon. Urusan bener yang salah pada boga Ustaz, kosok bener keungeureuyeun. Tong pernah nyebut ahli bener. Teu bisa-bisa. Keungeureuyeun bener. Saha jelema ahli bener? Malaikat suci na bener-bener, setan salah bener-bener, manusia di tengah. Jadi kadang-kadang suami kesetaan, kadang-kadang suami malaikat. Bapak teh panjer jadi malaikat, apa majikan teh si Bebek, si Hani, si Bangi, si Switi, si Darling, terus jadi malaikat. Derek pas ya si Bagong. Awak bapak teh sarua apa? Kuring teh sarua cek batur ustad alus nyata budak lain ibu lain kuring nu alus, ngan ibu teu apal gorengna. Lain kuring nu jujur, ngan ibu teu apal bohongna. Artinya kuring boga aib nu disumputkeun ku Allah ulah mamrak kareun umum sehingga kuring ayeuna sarua kieu dihubung-hubung ku batur dihargaan ku batur malahan disebut al-mukarram ku batur sabenerna leuwih ngaku kagoreng patutan diri diwaki diri sorangan. Bapak, kalau merasa teuing, tong ngewa teuing biasa. Dapun mana ka ustaz resep teuing, kumaha ditipu. Ye, ari biasa. Jelema teh jijik dina hiji derajat. Ayeuna ibu lalajo kuring baju kieu sarana kieu, keun bae ka tahun hareup telepon teuing. Kadieu teuing ditu jam ieu warga hayang tepung deui sok. Abdi teu niat, deuh digamis, deuh diudeng, deuh disorban. Ngan ibu bakal boga panyakit, kumaha panyakit cek ibu? Leuh. Jadi artinya deuh kitu deuh kieu teh tepat hayang dinilai batur mah anger ngan sakadar bahan komentar batur. Batak jadi diri sorangan batur perlu jadi batu. Bener salah pada boga, alus goreng pada boga, gawe kedut ge pada boga. Nah, ari bapak di bareto dari ka masjid
Baru pernah kalau mengeluh bakar dalila. Ayo nak orang geus daek sok digoda, bisa digodana ku setan ngarasa aing pang daekna. Nepika kanu teu ka masjid teh ieu. Ka masjid atau keur naon nyeun masjid teh kamu engko apa? Masjid batur apa teh ka masjid teh karek ayeuna pan karek mah keur ora bae di aing. Ulah wani-wani ngabongkar kesalahan batur, hakikatna urang sakapun boga kesalahan sarupa jiga batur. Ayeuna ibu di jilbab, nanti bae kalau ibu di jilbab dikeur gadis gitu ketika perawan. Ngaraku. Geuning ayeuna da di jilbab. Pengen dah pangaosan. Tapi nama orang sakapun supaya penyakit geus ngarasa di jilbab, ngarasa aing pang solehna, geus ngarasa di jilbab, ngarasa aing pang muslimahna, beuki ka wani bibir kaledek anu teu di jilbab, naon ge jeung kudu kitu. Hakikat mah urang ge daek teh karek ayeuna. Baheula mah cucung ge ngomong temok deui. Tuh, mata hirup makles tong ngaragap angan batur. Tanah ragap perasaan sorangan. Salah batur sebenarnya urang pang gede salah. Sakali jelema nyalahkeun batur, maka hakikatna jelema eta keur nembungkeun kasalahan sarua. Sabab Allah nyiptakeun kasalahan lain keur disalah-salah. Tapi kesalahan keur bapak supaya bapak nurut bener. Jadi orang saya. Kesalahan lain kudu disalah-salah. Sebenarnya kesalahan teh penting keur bapak supaya bapak nurut bener. Sabab ibu ge balik rumah tangga lantaran balaga batur pasehat. Batur pasehat kan itu teh nyarita masalah kita. Kurang lupa pasehat juga sih itu sesalah kita buat kami. Tapi anehnya Pak pasehat teh loba anak. Oh kan kok anakna harus beungeut. Da meureun nyieunna bari ke bageut-bageut. Balik ka rumah tangga orang teu lantaran balaga batur nu salah. Batak kana salah tong ngareke kanu salah pengasina, kanu salah yang pengewa. Bisi kesalahan anak nyapak di awal kurang enak. Akhirnya bapak berdaya ke masjid, nyalakan kanu ke masjid, kejiwa pun kurang mengenul, macam itu berapa? Ya, batak Al-Quran teh, fungsina Al-Quran teh geuning, diturunkeun Al-Quran sebagai alat ukur jeung alat ukir. Gerak ukur badan sapujur dalam diri pribadi, gerak hisab pegawaian perangan. Saestuna Al-Quran teh keur ngukur awak urang. Gerak ukir carinaan, gerak ukir babasaan, gerak ukir kalakuan. Batak cekal mukolot, papatah, papat-papat, patah-patut, ulah patut kalakuan di kidul kaler kulon jeung wetan. Urang ka kidul kudu jiga urang kidul, ka kaler kudu juga urang kaler, ka wetan kudu juga urang wetan. Insyaallah hidup itu dikiranya aku saantero dunia. Nu paling kaur ka kidul piamakeun, ka kaler dipasehareun. Insyaallah datang gemuk di garbungga. Batak hirup biasa, itu kudu itu biasa. Urang ibadah anu pang hade-hade mah ibadah teu nyamun batur. Ayeuna ibu datang ka dieu paleun baru kamarana bung sapaos. Rek naos. Mana moal pedak apa? Kok boleh tuntunan putaran. Ini wae geus dieu dosa jadi tebate batur. Mata bener salah milik kurang, daek kerul milik kurang, halus goreng milik kurang. Oh satu ustad bener kenger ya. Oh ustad salah, perkiraan paminenna. Jeung ibu bapak maka syukuri. Jelema nu nyaho hukum sebenarnya bakal ngerasa bodoh diri. Jelema nu apa hukum sebenarnya bakal ngerasa belegug dirinya. Mana bukti? Kurang apal hukum tahajud, tapi nak tinggal penting bawa-bawa. Kurang apal dalil infak jeung sedekah, tapi nah ayat tetangga butuh jadi bantuan wae. Kurang apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong kasea, tapi nah sakat sok terjadi wae di mana ilmu rajuanan batur. Benar ya. Para asup. Habis ini gitu. Di mana letak ilmu teh atuh?
Dan sebenarnya ilmu atau kudu jauh ngajujug kudu yang langgar. Sebenarnya pengajian kue ayeuna nu disebut al-mukarram teh tah lain kuring lain kok. Saha tuh ustaz di dieu, ustaz setempat al-mukarram. Kuring mah lain, di ulung lagi hiji di ulung, kadua di ongkos tah. Baju kurang datang ka dieu hiji di ulung, dua dibayar. Tapi ustaz setempat saha nu aya. Tapi kudae we nya. Mata al-mukarram yang mulia lain kuring mah ustaz nu jauh. Ibu mau dia kebejaan mau datang dari naon mau gendut, tapi ibu mau bebeja kalau ustaz deket minta doa anak didoakan, hayang ditahdirkeun, hayang disolawatan disolawatkeun, hayang diboehan diboehkeun, usaha ku ustaz deket mata al-mukarram sebenarnya mau ustaz deket hari urang kalau ustaz deket sok ngaledek saha itu nu mau sanana ustaz puput we buat anak anak mahai ustaz ieu teh salah gede ulah dapon maneh ibu hayang apal ka kuring-kuring keur viral ulah dapon maneh ibu hadir-hadir kana kuring keur bumi ulah setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Mungkin we ayeuna kuring keur katitipan, kudu kenal batur, kudu dipikir sepatur. Suatu saat walau alam, lamun kuring teu mampu ada sombong bakal datang, teu saeutik jeung merasa jadi izin. Maka tugas fungsi kuring teh geus viral, geus booming, bae turun level dada di kieu-kieu, kudu leuwih tawadhu. Mata hakikat mah ieu teh bapak-bapak anu tangan kuring teh sepuh. Jadi lain bapak kudu sultanan ka kuring kudu sultanan ka bapak. Nah, apa bapak teh geus kolot jadi budak bara wajar karagangan kolot. Nya teh bapak mah teu pasantren, kuring moal nempo pasantrenna. Bapak mah teu boga ilmu, kuring moal nempo ilmuna, tapi kuring bakal nempo pengalaman hidup bapak 50 tahun, 20 tahun. Sedangkan kuring karek umur 38 tahun, jauh beda pengalaman antara kuring jeung bapak. Benar. Bapak sok rumah tangga geus bilang, jengkel ku anak ngalaman, jengkel ku incul ngalaman, ku buyut ngalaman, ku janaware ngalaman, ku udeg-udeg ngalaman, ku kakait siwur ngalaman, beres kakait siwur nolol deui mata pusing kakait kate apa. Coba kuring boga kapusing naon ieu? Hirup nyorangan, can boga keluarga. Jeung indung jeung bapak bukan duit 10.000 mahi coba ibu 10.000 malah maka sebenarnya mah lain kuring geus mere ilmu sebenarnya kuring nu geus nyokot ilmu ieu bapak-bapak nu hadir di dieu teh yakin leuwih ti kuring sagala-galana ilmuna pangalamanana tapi manco hayang ngupingkeun ustaz garap ka kieu bangun syukuran nah ngeri ustaz kieu jadi kurang ge aya syukuran tapi geuning ieu hadir artinya bapak teh boga ilmu naon ilmuna jembar hate leuleus mana siap narimakeun saha nu ngomong kaalusan sumberna Allah kagorengan sumberna diri sim kuring mata buar ti dieu tong coba-coba goreng kuring pan tujuan jangan kaalusan bener salah begitu. Nah atuh cek ustaz bere jeung batur tah jawabanna resiko geun bae pada sarua nu di kopea ngomong Islam, nu di udeng ngomong Islam, anu guru ngomong kieu juga wajib online. Ayeuna ceramah mah pan ngomong Islam, jadi lamun bapak nempo Islamna, maka bapak jeung kuring bakal sarua. Tapi lamun bapak nempo kopeana, bakal beubeut, bakal rucit kada kuring jadi kopea. Ti iraha nu ceramah bijil tina kopea. Amureun bapak kana leuwih jero. Kopea teh munian sirah. Benar kita mah kopea teh munian sirah urang ge bisa ngahargaan karena topi munian sirah udang munian sirah coto munian sirah kopea ge munian sirah berarti aya tugas pak urang kabeh teh lain sakadar munian eusi sirah lain sakadar munian sirah tapi geuwah kudu munian eusi sirah lamun di kopea tapi sok karasea berarti kopea teh ukur pake munian sirah dipakean mudi lan eusi sirah. Ngomong di kopea ngomongkeun hades tu balik, hades tu kecil, anu lah kopeana. Ayo hades, hades, iya, ngomong hades.
hirup atau kudu ngagengger debat atau kudu lo jadi ustad kudu ikut campur karena pemerintah kita boleh ikut campur karena keustadan masing-masing boga target masing-masing. Justru ibadah mah gede-gede Pak Kades ketimbang kurang. Kamari gini corona Pak Kades tulis sampai bantuan ke 100.000 di negara langsung ke proposal cicing untuk kebagian motong dia ada kebagian cicing lah. Apa Pak Kades saya bilang gitu kayak orang kumpul rumus saya cicing lah. Bahkan baik perlu kabel bantuan waktu Bogor. Ya. Tapi kan ibu sadar Bapak Kades kamari nyalon kan urang dikit teh nyoblos kabeh Bapak Kades. Nyoblos kabeh Bapak Kades. Cirian Bapak Kades henteu cenah. Tapi Bapak Kades hadir. Teu nyirian nyoblos teu nyoblos. Artinya urang geus jadi kadesna, urang geus jadi pamimpinna. Beliau sengkong bodoh bolong rakyat kuring mau nggak mau gajah mata cicing rakyat mah kumaha cekuring kata kumpul poe ieu aya mau nggak mau gajah mata urang barali kerean ka bagian kades kata kurang berharayaan jadi kades teh naon carape mending kieu we jadi kancenan kena ceramah sajam setengah sajam 2 jam kali demo. Oh, Pak Kades hadir di dia ke nama ratu sok sieun anggaran dia kurang minta sumbangan banjirna akan Pak Kades bagianana. Asli. Tegas rakyat mana bagian ngadoakeun Bapak Kades sing sehat, sing boga milik, sing deukeut rezeki. Keur Pak Kades. Doakeun boleh. Tukang dihujat. Juga balik jadi kades teh. Cobian geus ku bapak ngomong teh balik jadi kades tong lila 2 poe bengeng. Maka pengarang jeruk di dia perlu silih ajenan. Sanajan kata pola salah, hakikatna urang moal pernah ngarasakeun kana perkara nu digawe ku di jelema. Enggak bisa ngarasakeun ka perkara anu dirasakeun batur. Ibarat tatangga dipang nyalungkeun, ibu kan teu ngarasakeun batak ngomong teh sabur nu bentor. Tatangga dipang nyalungkeun geuning bangsa teh. Keun bae nyai sing kuat, sing sabar. Keun bae. Da aya ti jaman Nabi mah sing kuat we. Ujian nyai dipang nyalungkeun keun bae. Ka batur Lur. Cobaan salaki ngomong kitu nyalung pingsan harita. Ibarat jelema beunghar nita sabar kalau sangsara tuanya mobil karoga sawah karoga gedung nasitro oh anu sangsara sing sabar we nya teu boga beas saleter mah sing sabar dah hayang lanjut lumayan mata jelema mah moal bisa ngarasakeun kana naon dirasa kuat balajuran dia kuring nyarita sarua mending batur bapak agama kata kamu rupanyuna kamu foto di kopea kan pribadian baik kuring sholat sarwa yang ada tak apa kuring umroh ya kuring kada haji ayo sarwa nama kerja kudu atel kamu kayak persiap lain burger kunang oleh tahan sejaga nomor kehidupan berupa ayam beresek pasti mau anggang tidak mewah setiap ayam mewah mau anggang tidak resep Bapak Kades, ayat resep, ayat itu mewah bisa jadi baik. Atau kudu kumaha kaja dalam resep, keun bae, kumaha kanu mewah sabodo. Tempo buburu tina hiji buah buruk teu kudu dieuneuk-euneuk, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, keluar waktu murang sorangan. Dihina, diledek, dicaci, dimaki, digeuleuh ku batur. Mang sabodo, tumoa di waktu ragrag sorangan. Bos seneng sorangan justru salah malah kurang lawanan tak iya salah kita sare jadi ditutup di penjurupan mah diteluar kalau nomor deh pasang dalam sah nah itu langsung aja ada omongannya hidup jadi kurang lawan padahal mungkin menjadi jelema sukses tanpa ayah hinaan batur. Wal mungkin kurang kabeh jadi jelema hebat
tanpa aya lerekan catur. Ternyata dinakan jeung lerekan Korea dinakan pupu ya. Kita kurang dari hari ini jenak, dari pada dipuji, dipuji malah dingis, jadi jelema sarapun, di jenak menjadi api jeung kali. Tuh, bener salah teh milik kurang, saya kerja milik kurang, halus goreng milik kurang. Allah nyiptakeun sifat laki jeung awewe, laki jeung awewe, sifatna beda, adatna beda, bentukna beda, wujudna beda. Bandungan lelaki walau kumis dijil janggot, ibu terkumisan terjanggotan, berarti sifat geus beda. Bapak temenang buat baeur jemedan jemedun jumutrat jabatrot isin ku kumis kageung, kumis badak tapi baeur kan jiga lele ku seupeun. Coba ibu kumis teueuh janggot teueuh buat baeur jemedan jemedun teu masalah. Kumis teueuh janggot teueuh baeur pan jiga jeruk teu bitu. Lalaki jeung awewe karana naon anu nyiptakeun lalaki jeung awewe gede dihijikeun artina rumah tangga kumaha hiji anu beda orang sok cipeju. Coba atuh hayang sarupa lalaki jeung lalaki hijikeun balik bijil anak kucing artina urang tong anti dengan perbedaan. Atau di Indonesia udah bisa perbedaan wajar dari Indonesia menyebabkan agama lagi wali songo teh wali salakan. Aya ngaliwatan wayang golek, Sunan Bonang, aya ngaliwatan kebudayaan Tata Pasundan, Sunan Gunung Jati Cirebon, aya ngaliwatan ilmu anu maka akalan. Oh, Pak, ilmu maka akalan, maka kamu batur nyarita anu can akalan urang, kalau kada sebut salah bis urang saleuman. Lalu anu ngaliwatan budayana turun bangkahan rakyatna, sieu urang bongkar. Kalau baheula nyiptakeun bonang atau puing bonang ngaranna tilu nang ningnung. Ternyata nang teu mahonang, ning teu mahoni, nung teu mahnuhung. Jadi tina bonang geus nemungkeun sifat wajib Allah. Nu mahonang, nu mahoni, nu malinung. Barang teu apa? Aya nana nukeun bonang. Bid'ah, dolalah, neraka, engkau mau tekan neraka. Da bonang teh soalnya mun bonang udah berarti kami tohat. Di jerona aya makna anu disungkukeun. Zaman baheula zaman penjajahan merdeka hayang ngacekeun bendera teh sambung pan hamil we. Make jeung bubur bareng bubur. Belanda datang melu dahar, Jepang datang melu dahar, padahal bubur bareng bubur bodas. Lambang bendera Indonesia merah dan putih ditereuy aja ditelep jadi sumsum jadi balung jadi bagat pengawasa jadi kulit jadi daging saingan diri tapi ka ayeuna cinta Indonesia lantaran kalau baheula make bubur bareng bubur bodas. Beres jeung imah masjid hayang takokeun ka 4 penjuru ieu ilmu Quran naon maknana ulah kanyalahkeun lamun urang teu bisa teuteung kana angka perkara eta. Beres jeung imah masjid hayang takokeun geuning darahna kana 4 penjuru maksudna imah teh ibaratkeun Indonesia tempat reueuh tempat cicing tempat usaha pangbalikan hirup Indonesia bisa ngadeg darah pahlawan atau ngocor di kidul kalian di Quran jeung wetan maka simbolna darah hayang. Da cicing yo akur jeung kalau menggerak orang mah kita ada eueuh aya mah. Beres jeung imah hariung hamil jadi sok aya di jero aya sasajen. Naon ari sasajen? Artinya Indonesia bakal merdeka, lamun bangsa Indonesia sasajen artinya saajen. Sasajen teh saajen kurang dikurang gitu. Silih hargaan, silih hormat, silih bekawelas, silih dikaasih, silih doakeun. Tuh sasajen. Geuning kembang di jerona, kembang aya kudu 7 rupa. Ayo kembang teh alat media persesengitan. Oman Jawa Barat boga disebut Siliwangi, sili-sili, wangi sengit. Tak orang Jawa Barat teh eta simbolna. Ayo urang sili sengitan, asah asih jeung asuh. Asah sili doakeun, asih sili talihakeun, asuh sili kanyahokeun. Adat bapak jeung adat kuring pasti bakal beda. Ari geus nyaho mah karena adat masing-masing moal pasea, rasa adatna. Halah
rumah tangga ibu araraweh kening sekolah teh kudu silih ada pemajikan kerbaut kembali adatnya kan bapak nu kudu sokot duit 1 juta sambil ke kana karena baru nu kerbaut keur duit langsung ada bro lain tadi silih adat kuning seperti kieu jadi kopea jadi sorban jadi gamis mana kieu berpalsafah kuring jelema biasa ke RT acan lain santri-santri acan lain kiai-kiai acan lain ustad-ustad acan berarti lamun itu anak kuring teh RT di luhur aya camat nah wajar lamun RT pakai baju camat harus tuh Pak entah kalau RT pakai baju camat Pak Kades pakai baju bupati kumaha batur bupati stres tuh iya kuring Pak baruan Pak lain ustad-ustad lain kiai, lain ajengan, lain santri kuring teh manusia biasa pakai baju lagi baju biasa karena kuring hiji waktu jadi kiai odo make baju kakiaian kan usah kuring teh rumah saja jadi kiai asa erak kalau make baju batu di baju kuring harus ya atau usahakan geus jadi artinya hidup atau maksaku sok kalau dia aya kandus ada misalkan baju kades macam batur aduh kardus dari liur gitu kiai itu ilmuna nuluhur amalna hade kitabna arafal qur'ana katalar neuleman kitab sapina julumnya sulam taufik tijan ma'ani mantek bayan balago kiai eta bapak urang mah lain lah mata dege kasih apa panitia pada tuang bola yang dulu kan sudah apa baru kakak makanya yang kiai di kalangan dahan kenapa daripada kuring nyumputkan apa mama geus putih nah ada kuring mah kamu mau dipikiran kurang dia tapi itu mah pribumi beredahan ketempok ada kata di situ ngomongkeun nah hanya ustaz eta mah barang datang judahan nah tadi itu mah pimpin ke anak kuring dina wayang kene aya gamang teh 20 tina kai tapi ada nama 5 naon 20 jeung 5 teh 20 teh sifat wajib Allah 20 malahan ya esok apa di masjid dihadirinkeun di Indonesia mah wujud kidamba muholak ilmu Bandung jeung Tasik akur nadana kitu kata udah juga sih enggak akur nada mana dina salawatan di sok aya beda nada Tasik gitu dina ngomong rada beda lamun di Garut lamun pun teh kieu gitu kan lamun Bandung malah itu sedang itu kan teguk Bandung lamun di Garut aku jangan tadi pengajian ka Garut nopo berapa barakan ayam itu beda lamun di Bandung mah bergerak barakan ayam ketamor jeung ini minantu dia minantu beubeul tara pusaka gede utur ngopi bahkan kita hate barakan ayam itu bergerak kur tete bener hayang bar kalau kieu sadara bari kieu minantu maka kisah teh hayang teh ieu teh dari benci ku minantu pas terus kabaru barakan hayang wae fatinda titit pas ditanya ke cewek nah gitu marah ada kongkorong mah kali kan ayam pelung di Cianjur di Garut di bawah kapal mah gorengnya pada sholawat di Tasik itu jadi SD ini Allahumma sholli ala Muhammad terus ke Garut jadi ayah Allah sholatullah salamullah Rasulillah tangan paling power di Banten mah mau ustaz datang di bapak sholat gelas
Nah, dari rumah sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah gede kamu budaya nah aja sarua sholawat karena sholawat nah maka jangan kodonya si kudu urusan perbedaan itu kudu itu iwat itu kalau waktu tahu yang guru yang pasnya agama dipakai alat perdebatan jadi digawe hantu padahal agama melalui alat perdebatan tapi agama adalah alat pengamalan karena hawan debat menang digawe hantu ya bu ibaratnya boleh sawah kalau batu ngedung karena debat dikorek sanis dicabut jenuhnya dikorek dicabut tapi gajah satu menangi bubuhan tuh baca ke sawah garelo garalik ngebawa sawah di tanah gawe dan dicabut ke dan dikorek ke tuh ganti maju modal kalau kau nanti di ibadah silahkan dengan gaya NU-na, silahkan dengan gaya Persisna, silahkan dengan gaya Muhammadiyahna, garawe, tapi atuh lain hal berdebat pujian jeung henteu ai masjid tara kan garero. Ayo kan. Kunaon atuh urang nyanyi-nyanyi geuning ceramah teh. Menuju dari ceramah tuh geus jadi biridan gitu. Urang jadi bahan apalah. Sok diarah. Diarah Allah pujian ke Allah. Di urang apanya di masjid-masjid lain di arah Allah kalau orang Indonesia pani itu Eli umat mau tuh berbeda orang nah kamu kejeng temenan Eli umat di itu dan umatnya kan Eli setengah genap poin ke sekolah di masjid coba di orang di jam 5 di orang Eli umat gak tahu apa baik lahir teh arah teh ngomong Eli umat kira aku ke Eli gering Indonesia pasti beda dengan Arab kedua saya bawa yang satu aja yang Arab so di Arab taraweh jadi jam 3 subuh jelema dae nu dibaca Al-Qur'an Al-Imam Anisa Anaba 30 saputing kamar membaca imam masjid hafal Quran coba di masjidnya saya akan hafal Quran baca 30 juz taraweh otomatis 3 jam 4 subuh insya Allah mulai cungke kuber anu kelengkingan di urang teh anu geus